Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan guguritan pupuh magatru. Bahasa Sunda di kelas 5 yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyak seni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta ngaregepkeun guguritan pikeun maham eusina. Anu kadua nyaritakeun eusi guguritan nu geus diregepkeun. Pek ku hidup regepkeun. Pak Parman baris ngahaleuangkeun pupuh magatru anu judulna Rempuk Jukung. Wilujeng ngadangukeun. Barudak kudu hirup rempuk jukung jeung babaturan ngahiji. Samiuk jeung dulur-dulur teu binarung goreng pikir komo bari olo-olo. Ngabogaan sobat dalit urang kudu deketna ibarat wargi. Perlu pikeun silih tulung mun urang menang kasulit tong ieu sieun kasoro. Sobat dalit bisa satata jeung dulur silih jaring silih aping. Lamun perlu silih bantu waktu susah rejeng sulit mangsa beunghar jeung kokoro. Lamun urang akur ka dulur jeung batur ati jadi tiis ting trim. Hirup henteu mantak paur moal aya nu hiri dengki komo bari ngojok-ngojok. Hayu urang babarengan dulur-dulur sangkan urang tiis ati. Jeung batur teh kudu akur hirup teh kudu ngahiji lir ibarat ramo-ramo. Ramo mah salawasna akur jeung batur tara hirup sidik pidik komo bari jeung takabur teu hirup masing-masing. Pek contoh hirupna ramo. Anu salajengna nyaeta kamus alit. Beunghar hartina kaya, binarung hartina dengan, goreng pikir hartina hasud, hiri dengki artina iri hati, kasoro hartina bagian makanan terambil orang lain, ngojok-ngojok hartina ngajak pada keburukan. Olo-olo hartina dibujuk-bujuk, paur hartina ngeri atanapi khawatir, rempuk jukung hartina gotong royong, samiuk hartina ikut-ikutan pada hal yang jelek, satata hartina satahap. Sobat dalit hartina sahabat kental, ting trim hartina aman jeung tentram. Pancen hidup. Jawab pananya di handap ieu. Anu kahiji naon harti rempuk jukung. Anu kadua dina pada kahiji urang kudu hirup rempuk jukung. Kumaha carana? Anu katilu naha urang bet ulah goreng pikir ka batur. Anu kaopat dina pada kadua naha bet urang kudu boga sobat dalit. Anu kalima kudu kumaha urang kana sobat dalit.
Dina pada katilu kumaha ari gambaran sobat dalit. Anu katujuh dina pada kaopat kumaha cenah gambaran lamun urang akur jeung bulur. Anu kadalapan lamun urang hirup ngahiji ibarat naon cenah. Anu kasalapan kumaha balukarna umpama urang hirup teu ngahiji. Kasapuluh naha urang bet kudu nyaho kahirupan ramo. Wilu jeung ngerjakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya mangpaatna. Hapunten bilih aya kalepatan. Sekian hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.